Kieu hungkul lah nginjemkeun ka jelema teu boga mah aduh. Capek oge. Assalamualaikum. Punten. Punten. Kemana nyan gak ada warung teh? Mang, warung nama muka. Mangga. Sugan teh saha efek teh dengan maneh, Bod? Mohon, Mang. Emang aya naon maneh ka dieu aing mah? Biasa, Mang. Bade ngutang DBS 32 artos abdi teh nyeta. Nah, sia. Kan nganyuk we pagawean teh ka warung teh. Nu kamari ge pan sia mah hutang 50.000 can dibayar. Ayeuna geus rek nganyuk deui. Erek kumaha? Sedengkeun pan sia ge meureun nyaho ngawarung teh make modal aing galin menang mentaan balanya. Iya, Mang, da kumaha ning aya teu gaduh mah kitu bade dibayar kunaon. Kayak insyaallah lah lam tes gaduh mah ka ge dibayar mah. Kemari ngomongan dibayar we. Nu puguh mah geus sabulan leuwih geuning sia mah can dibayar-bayar ka aing teh. Iya, Mang, da kumaha atuh tapi bade dipasihan moal ieu teh nganyung. Hampura aing mah ayeuna mah geus teu hayang kamari ge lila ge sia mah. Jeung we mah lah neangan warung nu sejen aing mah bisa mere nganyuk ka maneh. Oh nya atuh Mang, wios ari mah masiana abdi bade meliaran warung sanes. Mangga atuh nya Mang. Heeh, mangga. Pagawean teh nganyuk itu lemah teu gablek mah. Sieur aing. Mama, Neng hoyong jajan. Neng, baboro kange jajan. Beas oge mama teh can gaduh. Si bapak geuning can uih ikhtiarna teh. Atuh Mama dan Neng jajan jajan ke isu. Nyadarin tos kumaha. Da mama teh gaduh acis. Meureun si Bapak gaduheun Mama. Boro-boro Neng, bapak maneh mah teu usaha. Nah, atuh Mama lain usaha. Neng, pangboro Neng bapak Neng anu cacat. Anu normal oge hese dengan pagawean teh. Heeh nya Mama di negara urang mah hareuseun pagawean teh. Neng, ayeuna mah kudu gede kasabaran di negara urang mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Ari caroge aya teu? Caroge teh tak acan mulang. Atuh kumaha nya? Lain ieu teh kumaha janjina teh atuh? Ieu geus 2 bulan ieu. Hah? Dukanya abi kirang terang. Kamari cenah ayeuna teh tanggalna. Abi lain naon pan eta artos modal. Jadi abdi teh hoyong terang lah ayeuna we gitu. Mungkin diwartoskan atuh ka caroge. Ayeuna ka mana carogena? Duka ka mana tadi teh? Teu beres. Kieu hungkul lah nginjemkeun ka jelema teu boga mah aduh. Urang lain naon era ku ka dieu we teh bosan nagih. Bejakeun mah lah. Lamun taun mah nya. Mohon kin isukan urang ka dieu deui. Mohon nya kitu we. Ya, assalamualaikum. Salam. Ieu bangku. Ngaliwat heula ieu mah ngali beas teh. Ieu beas, abang beas murah meni kaloba serahan kieu. Duh, ieu mah kudu dilaanan heula dicenan heula. Aduh, ieu beas. Kunaon deui eta budak sok karunya urang mah. Bod, maneh kunaon jiga sedih kitu, Bod? Bingung euy Jan, aing sedih. Di imah teh boga beas. Kalau nganyuk ka tukang warung teh dibere euy. Aing teh diberean heuh kani boga duit pisan. Budak ge hayang jajan mun. Kumaha bingung teu bisa usaha maning euy. Sok mangkarunyakeun ari hirup maneh Bod, bener geuninganan sangsara teh nya. Hese usaha meureun maneh kaayaan kitu ayeuna teh. Jan da bingung ning kaayaan cacat kieu mah urang ge segawe. Sok mangkarunyakeun Bod ka hirup maneh nyata urang mah. Beuteut deuli leungit urang ge ieu nya ge beas murah boga ieu saleter-letereun mah. Urang mah karunya ka maneh bisi anak pamajikan maneh can dahar. Keun bae jang maneh lah ieu beas mah urang mah gampang. Urang mah da hirup sorangan. Nuhun Jan euy. Heuh da di imah teh urang teh can nyangu teu boga beas sater-teracan eta. Nuhun pisan lah ya. Bahwa eta mah tong loba pikiran sangukeun jang anak pamajikan maneh ayeuna dik kira balik ayeuna mah. Jan nuhun atuh nya urang balik bisa nyangu.
Oh nya Jan singkat gantian deh. Amin amin. Ya. Kan baik. Yo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah kehirupan. Bod. Mau jadi we ieu namanya ngu teh. Keun baelah urang mah hirup serangan ieu biasa meureunnan. Aduh Nyai. Ari akang kos di mana? Iya Nyi, gini terus neangan bias teh ya. Alhamdulillah ning aya anu naon ngautangkeun ku saleter. Oh nya, kumaha tuh akang hirup urang ku susah-susah teuing. Da kumaha deui atuh Nyai. Aduh. Da genenganan heueuh. Kaos akang mah kitu cacat hese dengan pagawean teh gitu. Heuh geuning alhamdulillah menang beas ning aya anu mere lah gitu timang jani. Lain akang tadi teh aya nu nagih ka dieu teh. Saha Nyai ieu teh nagih? Eta geuning bos Dasep, lain akang basa 2 bulan nginjem 50.000. Oh heueuh Nyai. Da geus kumaha ning atuh da kumaha tuh can aya yang mayarna pan kuwi teh boga pagawean ning kumaha tuh. Heeh atuh Kang geus wae nama kieu lah Nyai rek digawe. Da kieu wae mah meureun mah aya perubahan. Ah Nyai akang mah lin teu ngijinan kumaha nya heuh da anu geus geuning batur lolobana lamun geus dipagawean teh pamajikan teh para kabogohan jeung laki lain akang kan emu kitu teh. Nya moal atuh akang Nyai mah niat rek usaha. Ari akang cacat kieu mah moal kacumponan pangabutuh teh. Nya atuh kumaha Nyai we lah heuh gae. Nya atuh akang kaparengan tadi teh aya nu miwarang ngan kudu mangkat ayeuna. Ah kumaha Nyai we lah heuh kumaha jalan terbaikna. Non mama bade digawe. Nya carik na nana. Ku mama bade ditinggalin ya hampura mama. Oh ibu